Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Sulamut Taufiq. Bari ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ya Allah di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ya Allah di akhirat tunggul. Aibikulis min tegesna kalawan saban-saban jenengan min asma'idati anu tetep tina pirang-pirang jenengan dat al mausufi anu disipatan itu dat bisipatil kamali kalawan pirang-pirang sifat kasampurnaan. Ualipu ngangit kami fallahu mangkari lapar Allah eta ismun jenengan lima wujudi wajibil wujudi kanu mawjud anu wajib ayana mausupun tur disipatan disipatiku pirang-pirang sifat munazahin tur anu dibersihkeun anil apati tina pirang-pirang pancabahaya la syarika tegesan taya nu ngarencangan eta tetep lahu ka Gusti Allah bil mahlukoti dina pirang-pirang anu didamel pakauluna mangka ari dauhan kami wajibul wujudi lapad wajibul wujudi eta rodu nolak alaman kajama kola anu ngadau itu man innallaha jismun lapad innallaha jismun innallaha sanyana Gusti Allah eta jismun jisim lianau karena sanya kalakuan sareng tingkah eta idakana di mana-mana kabuktosan itu Allah eta jisman jisim yakunu mangka kabuktosan Allah eta zaijal wujudi anu wenang ayana wa qauluna sareng ari dawuhan kami mausupun bisipati lapad mausupun bisipati eta rodu nolak alal maktulina kajama anu ngosongkeun kabeh annafina tegesna anu nganapikeun li sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'an wa qauluna sareng ari dawuhan kami munazzahun anil apati lapan munazzahun anil apati eta rodu nolak alaman kajalma wasopanu nyipatan itu manhu ka Gusti Allah taala nama lur Allah bin naqo isi ku pirang-pirang sifat kakurangan wa qauluna sareng ari dauhan kami la syarika lau fil mahlukoti lapad la syarika lau fil mahlukoti eta rodu nolak alal qadariyati kana torekat qadariyah al qailina anu nyarita itu qadariyah innal abda yahluku af'alahu innal abda sanyana abdi eta yahluku ngadamel itu abdi af'alahu kana pirang-pirang pada melanana itu abdi al ihtiyariyatanu bangsa pakarepan ahlaka mangka ngaruksakum ka itu qadariyah saha Allah Gusti Allah warahmanu sareng ari sifat rahman eta mupidun ngaloberkeun itu rahman jala ilan ni'ami kana pirang-pirang nikmat anu gede warohimu sareng ari lapad rohim eta mupidun anu ngaloberkeun itu rohim dako ikoha kana pirang-pirang kalembutan. Alhamdulillah ari sadayana jenis pujian nu opat aisana tegasna muji bikulil kamali ku saban-saban kasampurnaan eta lillayak tangtu milik Gusti Allah li anal kamala karana sanyana kasampurnaan imma qadimun anapun anu qadim bahwa mangka eta ari itu kamal eta waspuhu sifatan itu Allah wa imma hadisun sareng anapun anu anyar bahwa mangkari itu hadis eta paluhu pada melanana itu Gusti Allah Rabbul alamina Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam aya jami'il makhluqina tegasna sakabe pirang-pirang makhluk kama sapertikeun perkara qala ngadau Allah kana itu mata Allah halna mahalur Allah qala fir'aun wa ma rabbul alamin ayat qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala ngadau sa fir'aun wa ma rabbul alamin sareng ari saha eta pangeran anu mangeranan sadaya alam qala ngadau Nabi Musa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbus samawati ari itu rabbul alamin eta anu mangeranan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi
Wama sareng mangeranan ka makhluk bainahuma anu tetep antara itu samawat sareng ardi. Walayusi sareng taya anu bisa ngitung-ngitung adadal alamina kana bing bilanganana alam kabeh saha ahadun jalma illallahu ta'ala angin tegesna Allah ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma ya'lamu sareng teu aya anu uninga junuda rabbika kana pirang-pirang bala tantarana pangeran anjeun illa huwa angin saha itu Allah. Hada arieu kaul eta muktabisun dicokot minal fatihati tina Fatihah. Fala abdulu mangkah teu abdol eta maujud minhu tina itu kaul likauni karena kabuktosanana itu kaul Nabi Musa eta min ta'limillahi ta'ala tetep tina pangurukna Gusti Allah walihada sareng karena ieu kaul ihtaro milih-milih itu musonib hu kana itu da